Di mana? Di situ. Benar itu? Benar. Mana nu ngaran joker-joker teh ya? Lanan. Nah, ti kemarin mah limaan, teh mah opatan. Teng. Anak bawang. Mau kawan ini. Apa yang ngalawan alir tai atuh si laing? Motor we ti aing limaan oge atuh. Da sieun aing atuh da meh adil atuh euy. Cicing we maneh. Cicing aing bae. Urang burger. Sok lah. Sok. Buatkan di nomor dewek, rasakan saya sekali-kali deh kuai. Berapa, Bang? Laporkan ke dewek ke polisi. Leto, kieu ayeuna mah. Hayu wae gelut jeung gelut teh pagawean teh bosen bapak mah. Peribahasa KRT, KRW we. Geus pasantren we ayeuna mah lah. Tong loba gaul jeung nu teu pararuguh. Tah pasantrenna di Al Kausar babaturan bapak Leto. Singa gugu ka kolot mata oge lamun hirup hayang bener cager. Sok rek kumaha ayeuna tah tinggal kitu eta bapak mah. Titikan lamun gelut deui rek naon pi kahareupeunana masa muda engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sok turutan. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Anu mangeranan sadaya alam. Anu mangeranan sadayana alam. Ar-Rahmani anu ngarizkian nikmat alit sareng ageng. Ketong panjang-panjang teuing atuh. Sok atuh sok. Ar-Rahmani anu ngarizkian nikmat alit sareng ageng di dunia sareng akhirat. Anu geus uih. Naon kana ka HP? Tuh, aya laptop nanti bari rada saya bari ngaos teh. Sebenarnya mah kieu kan. Abi teh. Sono lah ka babaturan. Babaturan mah nya barudak. Urang akang keneh. Nya. Nya barudak nu di lembur. Cerita ni kamari geus ngimpi.
bakat kuliner mun ka barudak. Nya tuh ayu iraha can. Kang. Punten. Tos lancar iraha kan. Bade euy kan. Nah, lagi sesah deh. Rek. Dan Pak Akang enak terus di ieu gini perintah ngajar di ieu wajar sama sosok barudak. Yang kapan-kapan meureun lamun sama lebaran kumpul di barudak. Kami abi hungkul kumaha Kang? Abi bade euy heula ayeuna. Kumaha si Akang kumaha bakal ieu nyusuran. Nya atuh kumanya. Tapi mun teu rami mah wios jika nama wios abdi tanggung walar. Moal abi moal. Moal Paling 2 minggu di ditu. masuk kuat upakan di kondisi itu nya. Mun. Ya titip salamnya ka barudak tuh nya. Mun. Sing sarehat di ditu. Jaga milik sing sukses nya. Mun. Kira bari makan Panggil ge kan. Subuh lah. subuh Nya ame dugi ka bumi teh. Pas enjing ya gitu saya tuh. tapi kan ieu teh ieu Kang ongkos Kang. Nah, kunaon gitu? Seet Terus kumaha maksudna? kumaha Kumaha terus mana ya? kieu Kang. Kumaha lamun nya abi namut heula ka Akang lah. Nah, atuh aci seula kas barudak. Dangke ge pasti bakal diuihkeun ku abi kan. Tapi janjinya Janji kan. tenang sih orang daerah heula dina ATM mah gesek tuh. Heula tuh. ATM mah sae Kang. Cekap sakieu. Cekap Kang, cekap. Bejo kalau di itu mah. Cekap Kang. Jo atuh cing salamat ya di itu. Mat barudak tuh bisa makalan. Bios Kang. Biasa tuh siap-siap lah. Kaberesan baju. Ayo Kang lah. Orang bobo ya ini mah. Kosong si ini. kasihan. Ayo tuh. Aduh, kode masih ada rezeki. Sare. Betul. Susah itu ngelayap. Mangga. Oh, maneh ke dia. Dia. Maneh di mana? Nah, jawe ka dieu am. Ai asli mana orang mana? Asli mah orang Cibadak ah. Kan aya mah tepuguk mah di mana we ah. Ai kulot maneh aya. Aya sia ngan asa hoream we cicing di kolot mah. Daripada nuntang langsung gitu mah, teh mah ngilu lah gawe jeung urang. Gawe naon ah? Ngajeger jeung ngurus japati. Daek teu. Oh atuh ah. Ayo enak mah ah. Urang ngilu ka we. Daripada nuntang lantung mah. Geus lah ayeuna mah milu ka urang. Mandi geus. Duit aya. Lagi menang hinjeum di babaturan. Tapi teu asa sono ka barudak Coba nang telepon. Oh, gitu. Lauta, Halo, Son. mana geus balik ti pesantren? Ya urang geus di imah. Aya naon maneh? Urang sono ka barudak yang panggih. Kumpulkan barudak di tempat biasa.
Ayo nak kumpulkan kurang. Aduh. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Ayo mana teh ngaran saha? Ngaran asli mah Ujang, ha. Ujang. Ujang hang lu kajeker. Ngeus ayeuna mah genting ngaran kurang jadi Bray. Siap, Pak. Ayeuna mah orang nyebut AA, oh bos. Oke, siap, Bos. Naon binya urap teh lah. Oi. Sa, si Leto. Oh ngajak kumpul ayeuna. Siap ayeuna ka dinya. Oke. Waalaikumsalam. Siap. Mata kabita mun tiris aya ubalna. Gai kopi ngabaturan. Tulubuy goreng sampung ngabaladan. Alah yeui, aduh. Ieu nulisnya. Cicing sia orang 8 jadi nyabak. Tuh. Halo? Oh, si Leto. Oh, kemana? Aduh, di KPD itu yuk. Buka duit. Kita buka duit. Oh. Ya itu siapa tuh lah? Dengan dandan heula yo. Nya ngadang-dandan heula. Ya, yo. Waalaikumsalam. Baru gak duit kita. Aduh. Ngajak we ye kumpul barudak. Maha atuh ye. Si Leto. Balik wae karek ingin ke pasantren. Kumaha jadi ilmu beleg kan. Aduh. Hidup siap. Be. Hirup nih kia teuing. Aduh. Batur mah babaturan di karota kabeh. Naik uing kieu we jeung kieu. Sapopoe jeung si Jagur we alah. Bosen. Hayang atuh urang digawe ka teu mah. Lain ngangon jeung mapet jeung ngangon. Dua kitu ku aing maneh Jagur. Tapi lebar katang. Yang kayak kawin maneh teh sebenarnya mah mau ka dijual ku urang teh. Kumaha tuh? Teng. Sadana. Woi. Anggar sia mah tutup wae dibesakeun. Aya naon maneh kekeuleuhan ganeng? Mana di teang cerita tadi eueuh ka ieu mah. Kalau di jeung si Jagur. Kapan urang keur anger ngasa popoe pan jeung si ieu batur deui uing mah. Bos, ganeng sia. Si Leto itu cenah titah kumpulan di kafe. Bos, Kape teh naon? eta apa kafe? Henteu. Ganeng. Ronel kos netizen sia. Kape teh naon? Kafe teh. Teuing lah pokoknya kafe we temen nu loba dahareun. Wah,
Seleta teh mau astor ka dieu teh. Bos. Heeh, kau udah rek mere eta teh. Nah, mun dajang urang. Bos. Urang, mung yang uing eta mah. Aja dah maneh. Sarua ingin yang udun. Saha bos eta? Iya pemangi di jalan yang ngilu teh pengmo ke Japati Itu mah tong dibawa. Tuh, ini dah. Dah mending kena kos aing si Jagur tah ngurus mah. Jadi bawa karunya tuh aja. Jadi si Reto teh rek ka dieu. Heeh, cenah. Biraha ngajak kumpul mah itu. Sakadeng deui cenah. Mata kurang ka dieu teh mana kejak maneh. Oh, berarti urang balik ayeuna. Heuh, balik jeung urang. Ayo atuh. Ngajerauk sieun. Balik urang dieu. Balik ayo. Ayo atuh. Kalah. Kagawean teu angeus-angeus aing. Boga budak bontongor deui. Aduh, bingung. Usaha teu daek atuh da diasupkeun ka tentara atuh da hideung si Tison mah. Ya penek, atuh diasupkeun jalan ka tarima, kadon katincak sama Tison. Bapak nanya puguh deui tepayaan. Cik atuh karek katincak saeutik mah. Kuat cenah teh. Ieu mah katincak saeutik modar. Karek katincak ketum saeutik mah sia teh kuduna kuat, pan lalaki teh kudu strong. Ih. Ieu deui. Aduh, perih deui aing. Cita-cita pan hate sia teh Tison boga cita-cita teh. Baheula mah hayang jadi bidan. Tibatan ikhtiar mah atuh sia teh kalak mah mawa hayam jeung Japati. Ngadu Japati pan manfaatna duitan. Mun edek rada elitan sia teh ngadu teh edek teh hek ngadu-ngadu doma sia teh ngadu-ngadu hayam munding adukeun ku sia teh bapak sia adukeun. Ieu mah kadon mah Japati we. Daripada bawa Japati mah geus ngagiringkeun hayam batur sia teh kaburuan meh meunang 20 juta tua ge. Sia ditilek jempe deui. Yang dipencit ku aing ngelap. Jeung hayang kiih deui. Ya duit teu boga. Nu sangkara mah ulah hayang kiih. Nyusahkeun sia. Assalamualaikum, Mang. Hei. Mang. Waalaikumsalam. Hei. Lila dekat teka dieu, Mang. Pusing dah mah trek anyuk atuh mana kitu teh nya. Kalem, Mang, pan urang salila teka dieu teh urang teh gawe ieu. Teu nganyukkeun urang. Naon ieu? Tingalikeun lah. Erek kumaha ieu? Wah, ieu make deui we atuh na menikah. Aduh, Kalem tah, duit mah loba. yakin ieu teh? Yakin, pokoknya main sama kopi heula lah. Ambu, kopi Yeun. ambu. Ah, pusing. Kopi satu. Alah, Kudu ngopi heula, tuna capek perjalanan teh. Jeung barudak can ke Darario di, ongkoh ngajak kumpul. budak caha deui jeung. Heuh barudak we carita nama urang teh rek reunian ieu teh. Mata ka dieu teh. Naon reuni teh? Reoni, geningan reoni. Lain Leonardo. Lah, reoni pokona mah. Reoni teh ieu kumpul jeung babaturan nu geus lila teu panggih. Eta disebutna reoni. Tuh dari emang atuh. Uyuhan. Lu udah apa atuh emang teh? Tapi nah bener da geus kolot mah nya. Teu apal Eta merenana. kitu loba pohonna. Hari Neng teh kantos di mana? Oh, abi makan terus di Arab. Di Arab. TKW. Sate di Arab. Naon di Arab? Kuliah. Kuliah. Jika nu teu aya wae di dieu Neng kuliah.
bisa ke kebon atau di mah kuliah. Wih jam 12 lumayan 30.000 ge. Kuliah ari eta mah. Iya bener Neng. Aduh. Jadi grogi ya. Tinggal Neng nih. Gadis gitu kita orang Arab Saudi. Aduh. Neng. Neng, mangga. Nah, aya teh si Mamah teh anu kirangnya. Teh sarina si Mamah balanya teh sok aduh. Di CF di dieu ge. Iya. Mangga bona bari canak. Iya memang. Nuhun Neng. Nuhun mangga. Radio kalau Mang, buru Mang, di dia Mang. Naon ya? Warek mayar aja maneh. Mayar naon? Ya. Budak anu bieu si Neng eta. Urang mana eta si Neng? Bieu Kita apa anu bieu? Aduh. Kita budak haji nu boga akuarium geuning. akuarium. Akuarium dinya nu di Parapatan. Oh, Haji Enud. Eta geuningna. Haji Enud teh anu ceulina nilap. Aduh. Anu bujalna dekok. Kelekna dekok lain bujal. Salah. Anu bujal lama dosa. Ampun. Nggak usah ari geus ngoyok batur teh anger sok Heuda. palewihan. Maneh nu ngamimitian ari da mah kumaha di bawahna gitu. Geus lah tong nginan batur lain mah kopi teh mana? Kopi Pai eta. mana? Kan kita tadi teh geus Alah disebutkeun. sorry. Bukan rek mayar sia teh. La ilaha illallah eta si laing. Kopi sakitu panasna. Botak we sugar mah. Haus mah Teuing tadi karuhun, ya. ngoplak wae. Aduh. Aduh. Ih. Ah. Gila maneh hacik. Aduh. Hayang keneh Mang euy. Aing mah bukan kitu. Ah. Nah, Dek ah. Haus hayang deui tambahan deui lah. rek kumaha ieu rek nganyuk deui. Moal atuh Mang. Teuing aing teh yakin. Manya beakan sekali ngeleguk ge hayang kana galon mah loba kopina. Kalau nasi teh ka si kulek wae aya weuh. Bae we atuh. Teuing aing mah teh yakin geus kieu mah. Aing udah hayang ngopi deui atuh Mang. Geus pijangareun ream ti kareupeun anak ge aduh. Ampun sugan teh dieu teh sia teh rek mayar ka deuk teh. Nada bakal dibayar. Geus dipercaya teh mah. Kudu percaya Mang. Nada Urang teh atuh digawe. tuh gitu. Digawe pan mata kurang tara ka dieu ge cing ge tadi geus nyarita pan ka Emang. Poin teh digawe. Kopi lagi ada beak. Beak mah nya beak bae we ninyuh naon ya tuh. Ari ieu Oh, pan di Mang mah aya keneh. ayo ge bisa di mang waktu masako. Aduh. Bae we tinyuh lah asal gulaan. Kita mah. Teuing mung teh yakin rek mah. Si Mang balaga bae urang marek ngadaguan barudak we nu datang di dieu. Ngilu heula heuh Mang. Da moal Bae, bae sok, moal tinggal bae doang. ai moal mere mah Udah urang rek marek di ngadaguan larangan. barudak we di dieu Rek lancep oke sia. Ngadaguan barudak we urang mah. Ayo. Mana dinya lila barudak we can datang we hiji acan Ampun deka ieu kalah geus jam 100 lila.